Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian katilu. Ieu yasana Bapak Kasukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomena ngalaikna oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari Abah Jamil ambak rasana asa diunghak ngadenge jawaban kitu teh haok manehna ngahaok tari kena kaliwat saking bari ngareret nu loba sabab bieu pada seri atuh anu saleuri teh gancang maranehna ngeluk sieunun kudu keur bendu sarta jempe teu ngaromong lir kaangkat tincak bae. Sirod, lamun batur malah ieu awi ku bedog atawa ku kampak aing mah moal deuleu bicus ku dampaleungan oge aing mah. Pek deleh kumaneh tah silaing Sirod deleh ceuk Abah Jamil bari ngabeberkeun keuneng dampal leungeunna heat gebro eta gombong teh diteunggul brah ku sararea kadeuleu eta gombong mani remog sararea arolohok ningalikeun eta awi tepikeun ka bisa ancur merelek beulahna loba matak heran nu ningali tetelah Abah Jamil teh lain si itu si eta jelema boga pangarti tina soal kadugalan. Bukti harita kasaksi awi gombong meni remuk bencar kawas di belahan. Abah Jamil harita teh hatena ngarasa bangga ret ngareret kanu loba bari leungeunna ngopepang nyinglidkeun leungeun bajuna anu harita geus tukik atuh breh bulu leungeunna kandel kawas bulu monyet matak gimir nu ningali baluas anu borangan terus lempang lalaunan siga nu ngatayap bae ngadeukeutan kajang Sirod. Atuh henteu matak heran anu di deketan rewas ningali Abah Jamil teh kawas anu hayang ngokos sabab huntuna kakarot panona anu bolotot harita kaluara kabeh siga balap sareng irung anu kadeuleuna pegek buukna meni cawid-wid siga injuk pajurawat lantaran teu make ikat. Kodomang Abah Jamil teh leungeun kencana nyolongkrong gap nyekelan kerah baju dibedol bari dicentok atuh Sirod teh ngagoak tina bakat mingkurawa sabab ceuk pikiranana harita bakal digebung ku leungeunna Abah Jamil anu sabelah katuhu. Tapi eta sangkaan teh nyalahan pamirsa kabina-bina sabab Abah Jamil bager samemeh neunggel ka Sirod. Manehna teh nanya heula sorana maneh ngagaram kawasan waya simaan kieu pok-pokanana teh kadenge ku sararea. Sirod, sameme hulo silaing dipepejet ku leungeun aing sakali deui aing rek nanya nya lamun keukeuh bae silaing ngahihili dan pipa majikaneun anak Abah tah ieu leungeun teh moal kamanakeunana yeuh tangtu kana hulu silaing tepi ka pencar ngarti kajaba lamun silaing ti ayeuna janji moal rek ngusik-ngusik deui nyepon tah salamet lamun kitu mah ayo ngomong anu tarik. Abah Jamil bari tetep nyekelan kerah ka mejana Sirod serta digeuweung-geuweung kawas masih keneh ambak hayang geura bak ngekasak. Mangga Abah, jawab Sirod dumareda. Pok atuh sing tarik deui, ceuk Abah Jamil beuki nyerang.
Dulur-dulur kuring tetep bogoh ka Nyi Epon. Abah Jamil tetep salah ngadu-ngadu anakna kuno gelis ditampik. Abah Jamil teh salah dulur-dulur. Ieu Sirod anu bener mah ceuk jang Sirod nyebut ngaranna 3 kali serta tutunjukan hadadana. Ngadenge eta omongan sadarea ngagarabag tina bakat ning Kurawas mangpaurkeun ka jang Sirod sabab sarua jeung nangtang. Tapi hatena mah resep lantaran kakarapisan saumur hirup. Didinya ngadenge anu calutak wani kitu ka Abah Jamil. Nu matak jero hariwang maranehna panasaran. Komo deui Abah Jamil barang ngadenge kitu teh hatena asa disundut panasna kaliwat saking manehna henteu kuateun. Tina bakat di ngagolak ngabaledug tina sungut kaluar kecap nu kasar lantaran bakat ku ambak. Setan, cek Abah Jamil bari heat leungeun katuhuna nu harita dipeurepkeun teh nonjok beungeutna Sirod. Hiuk, det. Ningali perep ngahiuk tarikna kaliwat saking jang Sirod tepi ka perem nya kitu dinu sajian pada mengpekan beungeutna sabab ceuk hate manehna tangtu beungeut Sirod gepeng nu mata kabeh hariwang mangpaurkeun mangwatirkeun rek ngahalangan teu wani. Malah waktu ditonjok teh Nyi Epon meninga cerit tarikna meratan langit serta mengpenan beungeutna manehna tulung-tulungan. Mata kuatir anu nguping nalangsa ngadenge sora sedih ngupingkeun Nyi Epon anu harita keur ceri kuatireun kanu ditonjok. Tapi mata heran pisan lantaran anu ditonjok teu kadenge gurang-gerung jeung teu kadenge nyerieun boh ngagoak jejeritan. Anu kadenge Nyi Epon ngabangingik manitarik atuh bray kabeh bareunta ningalikeun ka jang Sirod. Ari breh teh katingali jang Sirod teu naon-naon masih keneh dicekelan ku leungeun kenca Abah Jamil. Ari leungeun katuhuna ngacung kawas nyekel obor sarta Abah Jamil motah ugat-ugat hayang meta kawas aya nu nyekelan atuh gancang leungeun kenca nu dipake ngarameus teh harita mah dilesotkeun dipake nyekelan leungeun anu sabelah katuhu lantaran teu bisa ugat kawas kaserang ku incok anu kacida parnana. Kesang Abah Jamil loba dina tarang dina punduk leungeunna ngarasa berat asa teu pupuguh pisan harita ngarasa beku henteu bisa dipetakeun. Karasana ku Bah Jamil asa aya nu nyekelan atuh henteu matak heran Bah Jamil hayangeun lesot tepi ka behak tanaga ngan tinggal kesang anu ngoprot sarta capeun ngalehleh lir arca nyekel bandera henteu usik henteu malik. Lantaran teu bisa meta Abah Jamil teh temota terus manehna ngalehleh. Ari geus ngarasa ripuh leungeunna teh cager deui harita teu cara tadi geus bisa dipake deui. Ngan teu dipake nonjok lantaran masih kapokeun sieun cara dieu deui atuh gorowok ngegero tarikna kaliwat saking. Hei, anu haladir. Alandika ngarti atawa henteu? Alandika nyaho atawa henteu? Kaula bieu kaserang penyakit incoknya. Jeung kaserang penyakit hayam ku cekak euy pupurilitan. Tah kulantaran kitu si Sirod jadi salamet teremu kuluna ditonjok ku perep kuring. Untung tah si Sirod teh pek sia Sirod ku dewek dibere nyeseup hawa heula. Tapi lamun ilaing kumaha wani deui ngaledek ka Nyi Epon moal bisa nyeseup hawa deuleu. Ceuk Abah Jamil bari ngareret ka sararea pok neruskeun omonganana. Reungan dibubarkeun, bubar. Ceuk Abah Jamil bari leos manehna ngaleos ninggalkeun eta tempat arek muru ka imahna dituturkeun ku anakna ngarendeng jeung si Tihul nya kitu di si Kewen. Atuh henteu loba omong harita keneh bubaran balik ka imah-imahna nu aya tinggal opatan pada Suki jeung istrina katilu Nyi Epon teh kaopatna ujang Sirod. Harita pating hari walau silih tetep silih deuleu kawas hayang silih tanya ngan encan wani pok ngomong itu ieu pada sieun. Kasieun Bapa Nyi Epon lantaran ayeuna bukti Sirod teh jelema gaib peuting tadi tas disiksa terus leungit tanpa lebih di imahna cenah eueuh. Ari isuk-isuk aya manehna ngarengkol sare katambah bieu masih dikrek ditandasa teu beunang sabab anu mahalana Abah Jamil nyeri incok pupurilitan ku cekak. Geringna dadak-dadakan waktu rek nonjok ka jang Sirod.
Ari kasieun jang Sirod sok sieun Bapak Dasuki ka manehna ambek keneh nu matakeun teu wanian nyoba-nyoba rek nanya teh alesanana Nyi Epon ngarti. Pok manehna ngomong kieu, basana pikawalaseun siga meunang ngatur bae. Duh Abah sinareng emak, nah bat abdi dipaksa dikawinkeun ka Kang Kamin. Anu cek paningal abdi seueur kakiranganana. Ditilik tina rupina anjeunna teh goreng patut. Ditinggal tina beungharna da puguh anjeunna miskin. Lamun diuji saktina dah henteu bisa nanaon ngan ukur ngandelkeun kolot. Henteu bisa ku sorangan. Malah mah bieu kasaksi kolotna oge teu mampu hayang nyiksa ka Kang Sirod. Teu benten ti hayam bae anu keureukena ku cekak merengkel pupurilitan mata kuatir nu ningali anu antukna mah indit nonjokna teu diteruskeun. Meureun eta hiji bukti pangawasa Abah Jamil ka Kang Sirod henteu mampu. Numawi emutan abdi ayeuna mah langkung sae ku Abah bedokeun bae tibatan sareng dipaksa nu bakal ngaruksak anak. Mending oge enggal-enggal ku Abah kedah bedokeun. Mengpeung sadaya tatangga pada nyaraksian yen dina waktos bieu teh lamun disebut tarung mah Abah Jamil anu kawon cacakan teu dilawanan. Komo deui mun dilawanan waktu keur peperengkelan meureun nyawana geus pegat. Tah di dieu kedah ngemut anu jago mah Kang Sirod sabab ngalawananana ku ngelehan maneh bae. Tandana jelema luhung, tah Abah, tah abdi mah Abah tetep hayang boga salaki teh ka jelema anu luhung sapertos ieu Kang Sirod. Kasasama henteu galak, neuleuh batur subur, nuhun, ningali nu miskin watir. Lamun abdi ka Kang Kamin panginten pikeun urang teh janten korban 2 kali. Kahiji ngorbankeun abdi kawin kanu henteu suka. Kadua ngorbankeun harta pikeun ngurus ka Kang Kamin. Lantaran geus kasaksi Kang Kamin eueuh kaboga ngan ukur pamere buruh mangjagakeun lembur. Atuh teu aya bedana sareng dirina Kang Sirod. Tapi lamun ka Kang Sirod atuh abdina nu suka janten henteu korban teuing. Abah mangga emutan Abah. Mak sing paos ngemutanana cik Nyi Epon bari rembay ku Cipanon. Sirod, badar ilaing hayang ka anak Abah. Leres Abah jawab Sirod bungaheun pisan. Abah ayeuna jadi bingung Sirod. Lantaran Abah geus janji jeung Abah Jamil. Tapi benar deh cerita anana Nyi Epon aya benarna. Tah lantaran kitu maneh kudu hati-hati Sirod. Abah moal ngawinkeun Nyi Epon ka maneh. Lantaran geus janji jeung Abah Jamil. Tapi Abah oge moal nyarek lamun maneh babarengan jeung Nyi Epon. Lantaran sarua pada sukana. Tapi teu meunang kalewihannya. Kudu nyaho di kasopanan kampung antara lalaki ka awewe jeung sabalikna teh eta. Geus nyai ulah cerik keun urang Bandungan bae. Tapi kamana kaayaan antara urang jeung Abah Jamil teh. Jeung tepi kamana antara urang jeung Sirod. Jeung Sirod gada balik bising ke jadi mamala cicing bae di dieu mah. Cuk Bapak Dasuki ngajurungkeun balik ka Sirod. Sanggeus diparentah kitu gancang harita Sirod teh amitan ka Bapa Nyi Epon sarta manehna ngaleos muru deui ka imahna. Arek nuruskeun sarena lantaran ngarasa tunduh sabab dia waktu nyaring lain nyaring anu bener tapi nyaringna kapaksa digedor-gedor ku Siti Hul. Leungit berang datang peting poe teh ngagilir bae ku urang teu karasa harita teh Abah Jamil keur andekak di imahna di deuheusan ku Siti Hul. Nya kitu deui si Kewen sareng Jang Kamil yang hareupan boboy sampe anu masih keneh ngebul jeung gula kawung na pisin meureun keur nyampuranana. Maranehna keur ngarobrol nanggap cerita Siti Hul anu geus dibere tugas kudu malurus si Sirod. Ayeuna naon gawena sanggeus ribut jeung manehna. Atuh Siti Hul ngadongeng nyaritakeun ka nyahona kieu pok-pokanana teh sararea ngabandungan. Mugi Abah teh uning yen dina waktos ayeuna Sirod beuki olo-olo. Gawena teh idak liher ngoconan ka Nyi Epon.
Sakapeung tempat ulina sok handapun tangkal muncang ngeuna heureuy kawas budak bari maledogan muncang sakapeung ngarusup bentor dina sirah cai teh lamun kesel sok arulin dihandapun tangkaloa lamun barali ka imah manehna sok moe pare bari dariuk ngarendeng tete lapi kabitaun matak pori matak nyeri malah abdi kantos ngintip bebarengan jeung Jang Kamin harita waktu diintip manehna keur pagegeye atau abdi teu lila lantaran Jang Kamin gering ngadak-ngadak seul angen ningali pola Nyi Epon atau datang ka imah teh gancang abdi mungkus lebu dipake ubar Jang Kamin diantelkeun kana angen sabab Jang Kamin ngajongkeng angen nyelak kabitaun. Tapi anu janten heran nah eta Nyi Epon teh ku pada suke diantep kawas anu ngahajakeun di titah mapanas urang numawi tete lapisan anu salah nama urang bongan bae harita teh abah kalah ka ngaleos si Sirod lain ditandasa atuh ayeuna ngeunahun sigana teh laluasa tak kitu laporan teh abdi teh ceuk si Tihul nutup carita anana. Kamin Abah Jamil mani ngagerem. Oh bade naon abah jawab Jang Kamin siga nu gering. Benar-benar ujang teh masih bogoh ka Nyi Epon teh. Bogoh abah, bogoh pisan, jawab Jang Kamin mani lawan ngomongna teh. Kan hari kitu mah ku abah rek disampurkeun panghalang-panghalangna teh. Isukan urang tuarnya tangkal nangka bogana si Sirod teh anu dipake kahirupan manehanana da buahna leubeut bae. Atuh ngambek ke abah si Sirodna ceuk si Kewen milu nyarita. Nyaeta di arah ambakna lamun ambak rek ditinggang ku kampak si jimat abah. Kumaha hari tua kampung keh nyalahkeun. Urusan abah eta mah ceuk Abah Jamil beri kedowak kana buboy sampo belawak dihuapkeun sarta celetrok ngagegel gula kabungna sanggeus sarerea ngopi pok Abah Jamil nyarita. Jong gada salare ka ditu omat isukan isuk-isuk kudu geus sariap urang nuaran nangka gablagna si Sirodnya kade poho ceuk Abah Jamil bari leos manehna oge ka engkonna dukarek sare dukarek naon. Kocapkeun pamiarsa harita gedok tukangan imahna si Sirod aya sora siga keur tutuaran sarta rame galecok kudu ngaromong. Sirod ngoliat terus bentar serta kerung siga nu ngadengikeun eta sora bluk nang kuban deui tapi tetep sora nu galecok kadenge bae da puguh deket jeung dokdak siga nu ngadekan kai. Aya naon eta teh mani dokdak kitu jeung isu keneh ieu teh apan ceuk direntas hatena Sirod bari terus cengkat tapi kalah diuk teh terus kaluar. Dokdak dorok kubrag suara tangkal kai anu runtuh gerde kadenge meni rame kunu surak sarta recet galecok kudu ngaromong. Kumaha ieu buahna nu ngora teh dikumahakeun abah? Ngana deuleu kumpulkeun ku si laing Kewen engke angeun geura piraku teu pelem jawab Abah Jamil ngagorowok. Ngadenge anu ngaromong jeung surat tangkal nu runtuh gancang Sirod teh kaluar panonna mah rucang-riceng sabab masih tunduh keneh jeung harasa lulungu hayangeun keneh ngagoler ngan kabaribinan bae kuno keur nuaran kai jeung galecok ngararomong malah mah surak sagala. Barang geus aya di luar ari breh teh di kebonna aya nu eak-eakan opat jelema marotah kawas anu burung bae keur ngumpulkeun nangka ngora anu kacida lobana. Atuh Jang Sirod ngaranjug tina bakat tingkurewa sarta manehna nyamperkeun bari ngomong teh gogodeg. Abah Jamil nah nangka boga kuring make dituar ulah kejam teuing kitu di dinya. Ceuk Sirod semuhan deul lantaran sakaingetna eta tangkal nangka teh jadi kahirupan manehanana. Ceuk saha boga maneh? Na menang malak saha cing? Ceuk Abah Jamil malik nyorongot. Pelak nini cenah bareto terus turun temurun tepi ka kuring. Ari binihna ti saha? Maneh nyaho? Jawab Abah Jamil bari nyakakak seuri lalengkakan atuh gara deui sararea sareuri.
Tanya da kuring macan aya. Tah, lamun tanya ya bini tangkal nangka teh boga aing. Ngerti? Abah Jamil bari melotot anu diarah nangarah sirot bijil nafsu. Oh, gitu. Hanjakalnya Abah teh borangan deui. Zaman ini teu wani ngagugat kana eta nangka teh. Zaman bapaknya kitu keneh teu wani. Ngan ayeuna wani sateh nya. Pada abdi teu indung teu bapak. Teu sangkanya ku Abah jago naon disebut nari kitu. Jago mikung cuk sirot bari leos indit. Sirot, rek ka mana si laing teh ha? Rek umbah beungeut ya pinuh ku cileuh ngadah bersih. Ulahnya banget nya ati kotor teh. Cara didinya nya geus si banget maneh rek ka dieu deui sirot. Piraku teh hayang nangka ngorangeun. Teu hayang Abah lantaran boga Abah lain eta nangka teh. Kuring mah rek ka nyeepon kajian teu boga tangkal nangka asal miboga nyeepon. Nikmat meureun ceuk sirot bari ngaleos rek ka sumur balik di sumur henteu ka imah deui leos bae rek ka nyeepon teu hariwangeun ku imah mah da teu boga naon-naon iwal ti bubututan mah. Haram jada ta si sirot teh jadi ngarti kitu ayeuna mah rek ditandasa kalang ngaleos rek dipancing sina ambek lantaran tangkal nangka dituar henteu naon kudu dikumaha atuh ieu jelema teh. Jika Abah Jamil bari gecruk kampakna ditancepkeun kana tunggul nangka anu kakara dituar. Urang hakan bae ari peuting mah. Ceuk si Tihul rada gemeseun deui ku kalakuan sirot teh. Diakan kumaha Tihul? Jawab Abah Jamil malik nanya. Bari malik teh manehna neuteup. Urang tandasa peuting ke aya di luar urang bacok, lamun aya di jero imah leuwih komo. Naon salahna urang duruk imahna lamun manehna keluar bacok terus alungkeun kana seuneu apan aman tah? Nya bener Tihul euy. Ceuk Abah Jamil bari ngaleos rek balik dituturkeun ku si Tihul jeung ku si Kewen anu babarengkas ku nangka ngora sarta diiringkeun ku Jang Kamin. Ari sirot harita lempangna teh ngetan ngidul jol anjog ka si Silwa. Terus manehna teh turun kana sirah cai teh anu ngagolontor herang caina mani bersih. Atuh manehna si beungeut neruskeun si beungeut tadi sabab tadi can bersih sieunneun ku Abah Jamil. Keur jongjon bae si beungeut. Jol harita teh nyeepon nyamperkeun ka lebah dinya. Lantaran bieu katinggal sirot ngaliwat ngadudud henteu lurat leret heula beda pisan ti biasa. Nu matak terus disusul sok sieun kumaha onam ari breh keur si beungeut nu matak terus ditanya. Kang Sirot, ceuk Nyi Epon bari neuteup ti luhur. Ngadenge nu ngagentraan gancang Jang Sirot teh tanggah tina bakat ning Kurawas. Sabab sidik sorana teh jeung anu tadi mah beda. Nu tadi sora Abah Jamil ngecegur kawas guludug. Ari ieu mah halimpu kawas sora putri bae ku sorana geus katarik komo deui ku rupana. Ari breh teh lapisan anu bieu ngagentlaan Nyi Epon pujaanana atuh nyeh Jang Sirot imut tina bakat ning ku bunga sarta pok manehna ngomong kawas ngahaja ngajawab kanu keur neuteup di luhur. Ari ngajawabna lucu, dukati mana ngarangna kawas anu kaserepan jadi bisa ngomong alus. Kieu pok-pokanana teh. Duh, Nyi Epon, kembang panon nu geulis. Angkat ka dieu atuh engkang manirowas. Sugan teh nu ngagentraan putri teh da kahiyangan. Engkang teh mending ngagabeg. Sabab tadi mah tetela engkang di dieu sorangan ngadon merasihan banget. Kari-kari aya sora ka kupingna teh halimpu sareng ngagentraan engkang. Ari breh tetela Nyai geuning meuni geulis kitu nandingan putri pingitan atau engkang teh curiga sameme engkang marangan hayang terang salaresna. Nah Nyai teh Nyi Epon atawa para dedemit nu ngagogo sirah cai nembongan sapertos Nyai bade ngagoda ka engkang. Leres anjeun teh Nyi Epon panutan engkang ceuk Sirot bari neuteup teh gelenyu imut. Ngupingkeun omongan Sirot Nyi Epon mani ngahulang tara-tara ti sasari hate manehna teh ratug sabab beda karasana. Nah Sirot jadi kitu nyarita pikabitaeun ngelus-ngelus ka manehna.
buah-buah manehna teh anu sanya-nyanan nama turunan pupuhun nagri sabab sanggeus tas disiksa ku Bah Jamil dipangpengkeun jadi bat alus tatana sarta jeung alus basana. Kang Sirod, abi mah bebene akang pun epon. Jawab Nyi Epon bari ngarenghap narik napas teu bisa nurutan basana Sirod. Gelenyu jang Sirod imut tina bakat ning kulucu dijawab ku anu geulis sarta pok manehna ngomong kieu pok-pokanana teh. Atuh mun kitu leres Nyai teh panutan engkang anu sering sok kapicangcam nuhun bae kersa angkat nepangan engkang ka dieu margi pang engkang ka dieu dieu aya kariweuhan Abah Jamil nuju ngamuk tangkal nangka dituaran teu beda ti anu burung dibarengan ku anakna sareng ku batur-baturna. Kawas nu edan ngadadak sigana maksud Bah Jamil hayang nandasa ka akang tapi akang oge ngarti kanggo akang mah teu awal ku tangkal nangka sahiji sabab eta tangkal nangka lain pelak diri akang nu bener mah pelak nini akang mah kantun ngeunahna ari anu ripuhna mah tos mulih ka alam akhir. Tah ayeuna akang nuhun Nyai tos aya di dieu akang teh bade nyarios kitu ge upami kersa engke wengi bada Isya mugi kersa bae linggih karorompok anu butut ari maksud diri engkang hayang badan tanu pasti kangge kapentingan urang kawajiban kedah dami margi teu kengeng paturai pang engkang milih wengi teh ngarah jongjon teu kaganggu sawios da caang bulan sareng engkang pasti ngantos mapagkeun di pipir imah kersa Nyai engke sumping cek jang Sirod nutup caritaanana kawas nu hayang diturut. Mangga engkang abdi ngiringan antos bae engke dipipir atanapi diburuan tangtos dina waktosna abdi dongkap ngadeuheusan ka akang. Jawab Nyi Epon bari imut leos manehna ngaleos ninggalkeun anu dicai ari hatena heraneun ku tingkah polah jang Sirod naha jadi lemes pisan. Sanggeus beres dicaina Sirod oge terus balik rek nyirekem di imahna kawas hayam keur ngileungleum. Ayeuna mah tara bijil gawena ngaringkeb maneh jeung heran kuat teu dahar ngan saukur beubeutian. Gawena teh mikir bae inget ka diri Nyi Epon malah beurang geus beak kaganti ku datangna peuting. Manehna kakara bijil kaluar ti jero imah. Gawe Sirod lanjang linjing leos ka ditu leos ka dieu teu puguh anu dituju sabab harita nungguan ngajegurna bedug Isya hayang geura babarengan ngobrol uplek jeung Nyi Epon atuh gek manehna diuk dina tunggul nangka teh beri neuteup kana bulan anu cahayana ngempray. Horeng nu aya di luar lain ngan Sirod sorangan malah si Kewen oge jeung si Tihul ting sulumun mapai-mapai anu poek ngintip polahna jang Sirod anu nungguan Nyi Epon. Sanggeus tetela keur diuk ngalange ningali bulan gancang si Tihul jeung si Kewen ngabejaan Abah Jamil anu harita nungguan di tepas imah manehna. Abah, tuh Sirod teh keur aya di luar Abah sorangan deui enggal atuh mengpeung sae waktosna. Bener ieu bener teu salah neuleus si Tihul. Coba Bah Jamil nyengor. Moal Abah margi duaan apan dia teh moal nya opat panon dua jelema kawas pada sadayana. Heeh. Geus bae cicing di dieu tiluanana. Kadenya ulah ka mamana. Engke oge Abah balik deui ka dieu. Sok cambal pangarti teh ditaluturkeun ku ilaing mah. Ceuk Abah Jamil bari ngareret ka anakna pok nyarita kieu. Waktosna kabujang saya pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.